Halo sis, Halo? saya sudah sampai di desa. Bisa jemput saya sekarang? Oh bisa. Iya, saya tunggu. Sis, siapa ini? Anu arek ngasembuhkeun eta di ditu kunaon? Mane judes terubah-ubah tiba heula. Bodoh teuing mah urang. Heh. Galak, cuma salaman doang. Ulah dah. Pak, bau tarasi sia mah teu kobo-kobo heula meureun. Mane nyaho nih? Heeh, geus ah. Os Ieu saha? Iya, Dek, dokter anu arek ngatakeun di dieu kitu berobat. Ih, bening kinclong. Os ya. Kamu dok seperti cika-cika buburunya ya. Geuh leuh. Hayu ah, Dok. Gelo eta dokter kakarak aing mah ya we kos kitu bubur nyayan kos cika-cika bodina kos nasi padang blon-blon gurih ku aing bajana barudak pura-pura gering nya kabenar jadi bro apa kabar bro Saya juragan tong-tong kemana wae juragan tong-tong buat dengan aing Loh, bau asem semua seter. Oh, diuk Bro. diuk da. bieu aing kapanggih dokter anyar bro Dokter anyar di mana? anu arek praktek di dinya teh anjing nu anyar Kali teu percaya kamari arek ngajual hui teu jadi, ngajual batagua teu jadi. dengekeun Waduh, waduh. bodina kos nasi padang pulen Anu kos Spanyol biola kieu lah teu percaya. Silep teu. lain sileuk deui bro pas dodongkal oyang Teu percaya bener. ya mah kababaturan teh bari teh geus 20 tahun babaturan yang saria Eta masuk ngawadul wae. kieu bro tanpa kuasa enak kan keur musim virus non Politron nah. Omikron Omikron Plitron glecon pokona pura-pura gering arek mah sia Tapi eta ucul teu. aing mah serius Kade sia ngawadul kayak kuing disamperkeun ka dinya sia. digerak. Silep teu. aing mah tara ngawadul mun teu kapepet-pepet teuing Bener ye. bener geus hayu sambeurkeun Kumaha, Bro? Harus samperkeun. Hayu. pas dodongkal pokona mah oyang Tiga omongan sia hayu dah. Oh, tapi ieu makanya arek cobaan we. Cobaan geus dah. Nah, Ibu, ini kliniknya. Iya. Ayo, masuk, Bu. Oh, dan ini Mas Paijo. Ah, iya, rajin banget ya. Semoga kita bisa bekerja sama ya, Mas Paijo. Sis, di sini warganya banyak apa tidak? Banyak Ibu. Bisa antar saya keliling desa? Oh dengan senang hati Bu. Ayo. Mas Paijo, saya bisa titip klinik dulu ya. Saya mau pergi keliling desa dulu. Iya, siap. Ah, iya, Bro. Mana? Oh, Yulin. Oh, coba ayo buru buka supun. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sup. Benar ya sih nama yo. Ieu ukur saukur tukang ieu. Tukang naon? Ieu teh naon? OB. OB. Wah. Lain OB naon? Sekretaris. Oh, coba orang Nama tanya siapa? yuk dah. Coba penasaran mereka euy. Assalamualaikum. Nama baru udah gak kadari ya naon ini. Mah, cenah ieu. Nu ceureuh. Silep. Pas Mana? melodi ieu. Bener aing tadi mah bening kos cika-cika bubur nyayan. Wah, aing teu percaya ieu buktina geuningan kieu aya jangotan geuningan aing mah. Kunaon jadi nuki dokterna nih? Aya naon gitu kan ieu. Pak, saya mau tanya. Ini ada dokter baru kan dari kota? Ada, saya. Ah, Wah. bener. Maksudna cewek, dokter cewek bukan dokter cowok. Bukan dokter cowok. Oh, pan ima bapak mah cowok meureunan batangan. Kumaha? Urang berenang boga. Eta mah asisten. Wah. Salah. Oh, kumaha Waduh, ieu? gimana naon atuh dokter ada jangotan kieu? Oh, piraku. Enggak ring naon geura. Urang nonton bohong Pak. Nonton bool. Ari mana? Urang, Heeh. urang mah gering. Naon gitu. Ah, teu nya urang oge. Kitu we. Asma naon? Heeh. Oh, asma. Ini gering naon? Jadi cangkeng aja. Jadi cangkeng. Jadi kumaha ieu teh? Bapak teh bener dokter. Bener. Serius? Serius. Tapi Kumaha tampak ieu? sama tekos dokter Pak. Aduh, ari mana ngaledek ka kuring. Kos tukang ala keusik. Oh, geuningan obat ceu emang wajos euy. Aneh.
Lah kitu ka kuring. Tampangna Oh. Geus dah. Ieu mah wayahna we geus kapalang kadi geus we berobat teh. Arek berobat we. Udah. Sok, ayo. Sok atulah. Kuriang, Pak. Ayo sok atulah berobat ayo buru dah, Pak. Sialah. Diperiksa ulah tuh kudu. Ayo sok buru buka bajuna. Atau kudu dibuka, Dok. Tiris muriang. Tulis. Jantungna kade. Si Oma tereh pae Oma bangunna teh. Jak jantungna kitu ning. Umur Yang selama berarti Masya Allah. Ayo buat dosa kene deui. tobat. Kudu eling, entakna Aya jaga. eling, ulah ngomong bodoh wae. Iya, Dok. Orang bener tuh, Dok. Umur orang mau lila. Moal. Ayo obat anu mujarab tuh, Dok, pemanjang umur. Meta, Dok. Bere hiji karunya dok ya aduh. Ayo. Nah, Bara ya, Dok. iya. 200.000. Kumaha ieu cara nginumna, Dok? Cara nginum na beakeun ayeuna sekaligus. Kita koin langsung jauh. Aing kakarak manggil dokter kos kieu biasa 2 kali sehari. Itu tadi lopok sakit. Tadi Dua kali eta teh. Siapa lain ini tah aing cager meureun dok, cenah koin buru-buru. Cenah pan hayang panjang umur cenah. Berarti inum sekaligus. Heeh. Oh, udah geus bar ya, Dok. 200. Heeh. Mahal geuning. Aing ngadak. Bagian sia. Duh, aing mau lagi koin euy. Periksa teh lu. Sok. Ragu pa urang mah euy arek diperiksa teh. Ragu kunaon gitu. Ragu we dan pot tampang bapak teh lain pos tampang. Dokter geuningan. Enggak percaya ka Bapak? Gitu. Aduh, urang mah Ulah sok gitu. Oh, tapi tadi diperiksa udah urang hayang cager. Heuh sok we atuh. Area yang cager Periksa. dulu periksa ku Bapak. Periksa jantung hatiku detak Jantung hatiku. Oh, jantung hatiku periksa. Eh, Ulah ya jeung nyetrum, sing bener. Cici. Nah, iya jantung eta sika gendang gitu keringanan heuh. Pan tadi geus main gendang urang, geus main jaipom. Jadi gering naon urang ieu? Maneh mah kasmaran meureun. Hah? Kasmaran piraku gering kasmaran. Dua tuh meureun kasmaranana maneh mah. Jadi kadaluarsa gitu. Kadaluarsa, heuh. Manya. Ah. Arek Kan minta paur we. arek minta obat we atulah urang mah Minta geus. obat, heuh. Heuh. Nah, kabarna dibere. Ubar naon ieu? Sirup penurun batuk. Atuh piraku dibere obat batuk. Batuk ieu teh. Jeroanana mah bisa hayang nyawa mah. Naon? Nurunkeun cetak jantung maneh. Oh, atuh paeh meureun nurunkeun detak jantung mah kumaha ieu dokter teh aing mah? Supaya ulah tarik teuing jantung maneh. Ulah tarik teuing kumaha? Eta daging dokos gendang gitu anu di takolan we geuninganan. Oh, Heeh. ieu Poe kumaha dua kali. nginumna ieu? Sampai 2 kali? Heeh. Oh, geus aya ieu di dieu geuningan. Oh. Heeh, sampai 2 kali. Ari ieu dokter lulusan di mana? Dokter, Heeh. Amerika. Wah, Amerika. Oh, sip. Percaya ieu obatna ge aya tuh bacaan Inggrisna. Hoy sih. Aing teu ngarti pokona mah. Gratis. Atuh bayar. Oh, bayar. Sama. Gratis. Berapa duit? 200.000. Mahal oge geuning euy heulah. Daek we geus ieu mah. Yo, duitna atuh nya. Nuhun, Pak. Ieu aduh, ieu kumaha nginumna? Langsung dileguk. Apa kumaha? Langsung dilaku. Boga sendokna. Henteu. Henteu. Wah, di mana yang ada Dokter teh edan ieu mah euy. Urang teh, Bro. Tah. Aduh. Mbak Dok. Aduh. Iya Dok. Iya teh aduh datang ka dieu teh. Tegena awak Dok. Kena awak. Oh ting encok ting naon awak teh aduh dasa digebugan ku sakampung Dok. Aduh. Cari kebukan sakampung. Oh. Yang cager. Oh kumaha Dok? Ieu aduh. Gampang, aya obatna si dokter. Aya obatna Dok. Oh Aya. nyawankeun obat Dok. Obatna hiji Dok lah. Nah, Ieu obat naon Dok ieu? tahu bareng nyeri awak, nyeri cangkeng. Siga jajamu ningan ah. Dahar ayeuna kumaha segera sok. Oh langsung. Langsung we, tah caina tah. Oh coba langsung lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kumaha rasana? Tinggal Dok asa hampangan Dok.
hampangan. Sagenah awak teh ya. Syukur aja itu mah. Sugan we mah ieu deui ya awak teh langsung genah ya. Ieu badit dok ieu dok. Eta Heeh. eta 150. Geblek sugan. Itu dokter pernah naon ngaragakeun obat hiji 150.000. Kapan eta mujarab eta ukurna meureun. Ai hayang cager henteu. Ieu dokter pernah naon nih ngaduitkeun. Hage mah mau tidak mau. Heulah aja lah aing balik ah. Pusing ieu mah ya. Ya. Nuhun dok ah. Siap. Geblek obat hiji. Ayo, Ya. balik lah. Lumayan oke jadi dokternya ya loba duit. Aduh. Lumayan euy. Cajang dia. Balik lah. Sama ieu ngakade bere obat. Ieu aing ge obat langsung ditelan. Oh, Sia tepung silag. jadi kumaha. Waduh. Dok. Sia mah. Ku aing gerak ieu. Emang asli orang mana dokter gerak? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Bener bodina aing euy pas cuy emang Pantesan bos. sileg. Pas dodongkalan. dodong pamora. Aing Dok, pas landing dokter teh kalau mendekati hati jeung pikiran. aing kudu kumaha teh ieu? Kudu kumaha? Urang tuturkeun wae. Arek tuturkeun. Akalannya. Hah? Akalan kumaha aing teu boga otak ieu teu boga Akalan. Kumaha? Bukan api-api kering deui, kesukaan balik di kadinya. Apana ieu oke obat kepanggih deui meureun jeung jelema nu tadi. Oke. Poho berarti nu tadi saha dokter? Nya teh aing bingung mah teh aing nanyakeun ieu obat naon Tadi ge. obat udah diinum ku aing naon obat naon? Kade siapa main dia tuh eta. Racun beurit sia. Aing beteng aing membelak-belakan we. Kumaha tuh ieu? Bingung aing mah euy kumaha? Geus we ayeuna urang balik deui. Hah? Urang pura-pura meriang yuk. Arek balik deui we. Heeh. Tapi yuk inum heula. Hah? Yuk. Wah, mantan. Kok itu mantan moal? Sis tadi siapa? Teh eta trio kabel. Ih, kamu gak boleh gitu sama orang. Kenapa emang? Kita harus baik ke semua orang. Ini budak tiluan eta mah gejos suntik mati Bu mun arek. Ayo kita ke klinik aja. Mas Paijo, hadir lah. Mas, tadi saya ketemu 3 pemuda di sana. Apa habis berobat dari sini? Iya, Bu. Kamu kasih obat apa? Habis dikasih obat mencret, dikasih obat jantungnya buat biar apalah, Mati Bu. biar mati gitu. Kenapa kamu kasih itu? Nanti kalau mereka kenapa-napa gimana? Aduh, sih teh nya. Tolong jawab kan. Assalamualaikum. Iya jelema, iya nu tadi teh ieu gara-gara tika urang nyen karan meriang teh. Mah cenah. Aing diberi obat. Naon jadi bangek. Sia mah. Kan gara-gara diberi obat di dinya. Meureun jadi karar ieu, jadi maruriang. Bisa ka dieu bilatung cau. Duh mana yang tahu geus ieu teh gara-gara jelema. Eta tah, heueuh. Eta bener lain dokter eta teh. Oke. Lain eta mah obe mun. Aing mah Geuring naon maneh teh? bengek aing gara-gara dibere. Aduh, yuk terbalik. Buru-buru. Ngaran Ngaran maneh mun saha? Brepit. Rapid. Heeh. Umur Ngajak ngesang di jelema. 20 kurang 3 bulan. 20. Kurang 3 20. Oke, siap. Tunggu heula di dinya. Selanjutnya. Mana rek berobat, Bang? Oh, tuh kedeng. Meriang ngadadak kita. Umur mana bara? Umur 18,5. Oh, 18. Heeh. Ngaran? Aran. Poho deui. Oh, sia. Geus dieu kana, Bro. Ber ke obat nanya. Heeh. Aing Selanjutnya. kumaha cenah ieu. Aing, aduh. Aing terbalik galak. Gering naon maneh? Aduh, aing tadi ku si obe maneh tah. Berobat naon aing watik jadi kumat incok aing. Manakna sih tiap teuing ka awewe teh jadi kieu, Pan. Supaya aing centil mah tong sekalakuan aing ge baheula ge ah. Ah, sia, hayo, Bro. Naon mun sia bara?
20 kurang sajam. Deuk kelak, deuk. Aing daftar ki hungkul ngeus aing mah aduh. Kusen abok di dia kurus limutan jeung aing di dia tuh. Sialan OB aing jadi. Gara-gara oge tah. Sis, nama dokternya sis. Si segeruan dokter atuh aing paeh mah teh. Aduh ieu di obi tambah lain aduh. Oge lain obi teh tah. Ini ada apa sih? Aing heula. Kamu, Bu. Ya udah kalau mau berobat satu dulu ya. Saya dulu dokter. Aduh. Siang lah ieu teh. Geus ngantri atunya sabar. Sakit apa, Mas? Aduh, dok kemarin saya berobat ke sini sama OB Mas Pak Ijo dikasih nggak tahu obat apa. Saya periksa dulu. Boleh dok. Kok nyetrum dok, kayak ada getaran cinta. Dok mundur dikit dok, Kenapa? cantiknya kelewatan aja. Gombal wae maneh. Udah dok, cepetan dok, gak kuat nih. Ya ini kamu salah obat. Wah. Kamu kena racun. Nanti saya kasih resep yang aslinya ya. Oh, kasihan. Paeh mal aya. Payah atuh. Aing ada kebawa dok ada dosa. Siang buru abek teh jong eta oge. Coba dok, periksa lagi sekali lagi dok. Coba lihat tangannya dok. Ya lah pada gesangu. Aduh, dak kok. Aduh. Siang dong ada kata aing kejo kan siang. Ya udah ini obatnya. Yang obat diminum ya. Berapa kali sehari dok? 5 kali 10. 5 kali 10. Oh id atau dok? Enggak apa-apa ya. Ya udah dok. Semoga lekas sembuh ya. Selanjutnya, Sakit apa, Mas? yang bener kan ngomong. Karina. Naon eta? Ini obat yang aslinya. Oh, obat asli ya, obat asli. Iya. Wah, eta mah okos dibere kuno Pak Ijo tadi mah. Enggak beda. Hah? Apa bener? Asli yeuh. Banyak ngawadul dokter. Coba asaan heula kumaneh. Kumaneh atuh. Oh, nah. Obat mah aing mah. geus stiker eta. Iya bener, Dok. Iya benar. Kumaha ieu cara nginumna, Dok? Leg-legeun kumaneh. Hah? Ieu teh sarua leg-leg. Maneh cicing heula geura. Pipiluan wae. Kumaha ieu? 3 kali setengah hari. 10. Hah? Nanti di sini ada caranya ini. Oh, iya. Semoga lekas sembuh ya. Oh, ya udah kalau gitu. Nuhun, duh. Sugan sing terek cager atuh. Selanjutnya, Aduh, aing bagian dipanggil aduh. Aduh. naon di maneh? Gering naon maneh? Aduh. Encok kumat. Aduh. Mabok. Ada sakit apa, Mas? Encoknya kumat, Dok. Emang habis minum Semenjak apa? itu, semenjak dikasih obat sama si Pak Ijo. Lebay maneh mah. Aduh. Lebay. Ya udah saya periksa dulu ya. Ya. Gede dok, Pura-pura modus, Dok. Mati, Dok. Ini kamu salah minum obat. Salah minum obat. Iya, kena racun. Oh, jadi masalahnya si Pak Ijo ya, Dok ya? Iya, nanti saya kasih resep yang aslinya ya. Kalau Iya, ya bentar. siap, Dok. Gombal wae maneh mah. Nih, Berapa kali sekali, Dok? Ini, Dok, minumnya, Dok. 100. Bal batuing atau sate. 3 kali Maneh 5 mah ya. maot. 3 kali 5. Iya. Oh ya, 15 satu, Dok. Heeh, bener. Geus.
Semoga lekas sembuh ya. Iya, makasih ya dok ya. Ya. Ayo, ulah, si ulah wae. Tahu lah. Tahu. Bisa itu dah. Hese si Julid mah ah. Bodoh amat. Naon sia, kok makan pangkan. Julid biasa lah. Bener ada ieu. Oh. Tingali we eta. Dok, sebenarnya 3 orang itu ada maksud untuk dokter. Dia tuh mau ngegombalin dokter, mau Masa pengen- sih? Iya. Ih, gak percaya. Dokter mah. Itu tadi dikasih obat apa, Dok? Dikasih obat mencret. Biarin lah. Ya dok, bagus dok gitu. Biar kapok dia dok. Bodina pan pas Oh, bener. dongkalan. Pas dongkal yang lubang teh gutak-gitak. Kosan, kos cuek emang ojos, bener kok. Anjing, kos Tapi nasi ieu- padang Oh, asli obatnya. Pasti mah. Asli mah yeuh sigana yeuh. Teko si Paijo tadi aing Oh, ulah naon bengeng. jelema teu ucrug eta mah, geus we mah. Ayo orang Indo. Kieu dah. Urang teh di dieu yeuh. Cobaan ya. Heeh. Naon sih kade teh cangkeng murag dicoplok potong mah. Si eta mah. Oh dah. Sugan we atuh cager yeuh. Amis. Amis nya. Ngelel kalau aing masuk. Langsung. Butuh Aing mah aing kurang amis. nya. Uy. Si Imang ngadadak yeuh. Aduh. Kunaon sih? Si kunaon deh? Kade cangkeng saya coplok kade. Mulus ada aing sakua. Kamar mandi. Aing ge harus percaya dua. Nang cekalat.